Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal tasdidatul fatihati ari pirang-pirang tasdidna Fatihah. Arba'a asyrota eta aya 14. Bismillahi ari tasdidna lapad bismillah. Fauqal lami eta tetep dina saluhureun elam. Ar-Rahmani ari tasdidna lapad Ar-Rahmani fauqar ra'i eta tetep dina saluhureun ra. Ar-Rahimi ari tasdidna lapad Ar-Rahimi fauqar ra'i eta tetep saluhureun ra. Alhamdulillahi ari tasdidna lapad Alhamdulillahi fauqal lamil jalalati eta tetep dina saluhureun lamna lapad Allah. Rabbil alamina ari tasdidna lapad Rabbil alamina fauqal ba'i eta tetep dina saluhureun ba. Ar-Rahmani ari tasdidna lapad Ar-Rahmani fauqar ra'i eta tetep dina saluhureun ra. Ar-Rahimi ari tasdidna lapad Ar-Rahimi fauqar ra'i eta tetep dina saluhureun ra. Maliki yaumiddini ari tasdidna lapad Maliki yaumiddini fauqad dali eta tetep dina saluhureun dal. Iyyaka na'budu ari tasdidna lapad Iyyaka na'budu fauqal ya eta tetep dina saluhureun iya. Wa iyyaka nasta'inu jeung ari tasdidna lapad Iyyaka nasta'inu fauqal ya eta tetep dina saluhureun iya. Ihdinas siratal mustaqima ari tasdidna lapad Ihdinas siratal mustaqima fauqas shadi eta tetep dina saluhureun shad. Siratal ladzina ari tasdidna lapad Siratal ladzina fauqal lam eta tetep dina saluhureun lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ari tasdidna lapad An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqa wadi eta tetep dina saluhureun dod wal lam sareng lam. Faslun ari eta hiji pasal yusannu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkatkeun leungeun dua fi arba'ati mawadhi'a dina opat pirang-pirang tempat. Inda takbiratil ihrami nyaeta kahijina dina nalika takbiratil ihram, wa inda ruku'i jeung kaduana nyaeta dina nalika ruku, wa indal i'tidali jeung katiluna dina nalika i'tidal, wa indal qiyami jeung kaopatna dina nalika nangtung minat tasyahudil awali tina tasyahud awal. Faslun ari ieu teh hiji pasal syurutus sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud sab'atun eta aya 7. Ayas judanya eta kahijina yen sujud si jalma ala sab'ati a'dha'in netepan kana 7 pirang-pirang anggahota. Wa antakuna jeung kaduana yen bukti naon jabhatuhu tarangna itu si jalma maksyufatan eta teh anu dibukakeun. Wattahamulu sareng ngaberatkeun katiluna ngaberatkeun birosihi kana sirahna itu si jalma anu sujud. Wa adamul huwiyyi jeung kaopatna henteu ayana dongko tawanya turun li ghairihi pikeun liana sujud. Wa alayas juda sareng kalimana yen ulah sujud itu si jalma ala syai'in kana hiji perkara laluhureun hiji perkara yataharroku anu usik ieu syai' biharokatihi ku sabab usikna ieu si jalma anu sujud. Wartifa'u asafilihi sareng kagenepna ngaluhurkeun pirang-pirang handap-handapna itu si jalma ala aalihi bari ngahandapkeun kana pirang-pirang luhur-luhurna itu si jalma anu sujud. Wa tuma'ninatu sareng katujuhna tuma'ninah fihi dina itu sujud. Khotimatun ari ieu eta hiji panungtungan. A'dha'us sujudi ari pirang-pirang anggahota sujud sab'atun eta aya 7. Al-jabhatu nyaeta kahijina tarang, wa butunul kaffaini sareng kadua katiluna beuteung pirang-pirang dua dampal tampah, beuteung dua dampal tampah kadua katilu. Warukbatani sareng kaopat kalimana tuur dua, wa butunu asabi rijlaini sareng kagenep katujuhna beuteung pirang-pirang ramo suku dua. Faslun ari ieu teh hiji pasal tasydidatu tasyahudi ari pirang-pirang tasydidna tasyahud
ihda wa isyruna eta 20 hiji. Khamsun ari anu 5 fi akmalihi eta tetep aya dina pangsampurna-sampurnana itu tasyahud. Wasitata asyara sareng ari anu 16 fi aqallihi eta tetep dina pangsaeutik-saeutikna itu tasyahud. At-tahiyyatu ari tasdidna lapad at-tahiyyah ala ta'iyah tetep dina luhureun ta wal ya'i sareng iya. Al-mubarakatus sholawatu ari tasdidna lapad al-mubarakatus sholawatu ala shodi tetep dina luhureun shod. At-tayyibatu ari tasdidna lapad at-tayyibatu ala ta'iyah tetep dina luhureun ta wal ya'i sareng iya. Lillahi ari tasdidna lapad lillahi ala lamil jalalati eta tetep luhureun lamna lapad Allah. Assalamu ari tasdidna lapad assalamu ala sini eta tetep luhureun sin. Alaika ayyuhan nabiyyu ari tasdidna lapad alaika ayyuhan nabiyyu ala ya'i eta tetep dina luhureun iya. Wan nuni sareng nun wal ya'i sareng iya. Wa rahmatullahi sareng ari tasdidna lapad wa rahmatullahi ala lamil jalalati eta tetep luhureun lamna lapad Allah. Wa barakatuhu assalamu jeung ari tasdidna lapad wa barakatuhu assalamu ala sini tetep luhureun sin. Alaina wa ala ibadillahi jeung ari tasdidna lapad alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati eta tetep luhureun lamna lapad Allah. As-solihina ari tasdidna lapad as-solihina ala shodi tetep luhureun shod. Asyhadu alla ilaha ari tasdidna lapad asyhadu alla ilaha ala lami alifin eta tetep luhureun lam alif. Illallahu ari tasdidna lapad illallahu ala lami alifin eta tetep luhureun lam alif. Walami jalalatin jeung eta tetep luhureun lamna lapad Allah. Wa asyhadu anna jeung ari tasdidna lapad asyhadu anna ala nuni tetep luhureun nun. Muhammadan Rasulullahi ari tasdidna Muhammadar Rasulullahi ala mimi Muhammadin tetep luhureun mimna lapad Muhammad. Wa ala ra'i jeung tetep luhureun ra. Wa ala lamil jalalati jeung eta tetep luhureun lamna lapad Allah. Faslun ari eta hiji pasal tasydidatu aqallis sholati ari tak pirang-pirang tasydidna pangsaeutik-saeutikna maca shalawat ala nabi ka Kanjeng Nabi arbaun eta 4. Allahumma ari tasydidna lapad Allahumma ala lami eta tetep luhureun lam wal mimi sareng mim. Sholli ari tasydidna lapad sholli ala lami eta tetep luhureun lam. Ala Muhammadin ari tasydidna lapad ala Muhammadin alal mimi tetep luhureun mim. Faslun ari ieu teh hiji pasal aqallus salami ari pangsaeutik-saeutikna maca salam. Assalamualaikum eta lapad assalamualaikum. Tasydidus salami ari tasdidna lapad assalam ala sini tetep luhureun sin.